Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru ngelentrungna sora kohkol anu ditihtirkeun disusul ku sora bedug anu patembalan di unggal tajuk minangka tanggara yen harita geus cunduk kana waktu asar ngagero sakur-sakur anu ngaku agama Islam pikeun ngalakonan kewajiban syariat anu 5 waktu sembah sujud ke Nu Maha Kawasa. Mang Ocid anu keur ngariung dalahar jeung kulawargana gura-giru meakeun hancenganana anu saterusna mah rada gagancangan idit katajug. Adi Jang Aji, Kang Asep jeung anu sejena mah arantang we cacalehakan neruskeun daharna. On! Aya suara anu nyalukan ti luar. Jang Aji teu nembalan. Geus pasti jalema anu nyalukan teh bakal asup ka jero imah jeung enyana tekung sirila oge panto imah aya anu muka dibarengan ku suraseuri si Usup nyamperkeun kanu keur dalahar. Haha, ayeuna teu nemalan, keur dalahar geuning, ceuk si Usup. Kituna teh ari leungeunna mah langsung ngadawek kana goreng tempe. Hengkop atuh, bisi rek dahar mah Jang Usup, ceuk Ma Ucum. Ngaderet kanu keur cecau muilan ngadahar goreng tempe. Haha, anggus, karek bieu mak, warana keneh, ceuk si Usup nembalan. Ari tadi ka mana Sup? Geuning teu gawe. Lain ari isuk-isuk mah geus indit ti imah, ceuk Kang Asep eureun heula tina ngahuapna. Haha, nya eta tuh, mata ka dieu garek ngawangkongkeun perkara eta uing teh. Ari indit ti imah mah rek gawe uing teh. Ngan di tengah jalan dipegat ajak. Uing lompat ka lembur legok lintung, nyumput ka imah Abah Samad. Ceuk si Usup semu hari weus-weus. Ma Ucum jeung anu sejena wahara ngarerenjagna ngadenge caritaan si Usup kitu teh. Nah ada biasana mah taraya aja ngadeukeutan lembur. Ari pabeberang mah, ceuk Ma Ucum semu keruung. Haha, nyeta tuh uing ge teu ngarti mak. Ujug-ujug aya hareupeun we tajag teh. Tapi teu kunaon Sup, ceuk Nyi Kenoh milu nyarita. Haha, henteu teh, nyeri bujur we saeutik, dibebet kana tanah garing. Wun euy, Neng Mirah teh, bogoheun sia ka maneh. Tembal si Usup ditungtungan ku ngareret kanu jadi sobatna. Neng Mirah, saha Neng Mirah teh? Ceuk Ma Ucum nalek deui. Haha, Neng Mirah teh incun Abah Samad mak. Uing oge rek sakalian nepikeun talatah ti Bah Samad. Mata ka dieu teh. Cenah lamun si Rawun teu capeun mah kita ulin ka imah Abah Samad. Ya picaritaeun majar teh kitu mak. Incu. Nah da Bah Samad mah tong boroning incu anak oge teu bogaeun. Nya teuing atuh malah teuing incu tigigir, teuing incu pulung. Ngan anu jelas mah dianggap incu ku Bah Sambatna oge. Geulis teh mah. Si Rawun oge nanyakeun we ka uing. Lah, maneh mah nyarita teh sok ka mana karep, ceuk Jang Aji ngabelehem kawas anu era. Sumpah, teu ngawadul uing mah wun, daek keket tah, ceuk si Usup. Itu nate bari merengkelkeun ramo leungeunna bakat ku hayang dipercaya. Jang Aji ngadenge jawaban samodel kitu mah rada hulang-hulang, da geus jadi kabiasaan ari si Usup mah moal sapati-pati ngaluarkeun sumpah keked lamun omonganna lain omongan anu jujur. Aneh karasana ku Jang Aji, taman-taman hatena bat asa ngaradak karembangan, harapan kabungah pilih genti nembongkeun kaendahan. Mak, ceuk si Usup semu harewosan bari noe leungeun Ma Ucum nunjukkeun Jang Aji anu keur musamesem sorangan ku isyarat matana. Ma Ucum, Nyi Kenoh jeung Kang Asep maresem nempo pamolah Jang Aji kitu teh. Ari Jang Aji anu karek sadar yen kabeh panampo keur maranco ka dirina ngelemes asa katohyan eusi hatena anu kagambar tina gurak-gerikna. Ahihi, deudeuh geuning incun ini teh geus mimiti beger nya. Nyakop bae atuh jalu, da geus gede ieu. Ayeuna we atuh nepungan Bah Sabadna, da beurang keneh. Jeung na deui
deket ari kalembur legok lintung mah, cek Ma Ucum kawas anu bungah kacida. Ah mama, ukur kecap eta anu kedal tina letah Jang Aji. Nya, jung atuh bisa rek nepungan Bah Samad mah, bisi aya urusan anu penting, asal tong penting teuing we balikna, cek Nyi Kenoh ngajurungan. Tarerea setengah jurung-jurung ka Jang Aji pikeun nedunan pangangkir Bah Samad. Ari Jang Aji sajongjongan mah ngan saukur hulang-huleng. Ka era seseladeg parebut tempat jeung rasa kapanasaran dina lelongkrang hatena. Antuk nama sanggeus pancegkeun tekadna, gura-giru Jang Aji ka kamarna. Si Usup heotan di tepas imah, adaguan sobatna anu keur dangdan. Sanggeusna aramitan mah, si Usup jeung Jang Aji ngagaredik rek muru ka imahna Bah Samad. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, hari anu rek ditepunganana nya Bah Samad keur nangkring we di tepas imah di baturan Kuneng Mirah. Hihi, hoyang-hoyang wae atuh Nyai, mikiran si Rawun nya, cek Bah Samad ngareret Kuneng Mirah anu katempona keur rada ngalamun. Ah Abah mah saha anu hulang-hulang Abah, cek Neng Mirah. Itu nate ari beungeut nama semu bareureum kawas anu era. Hihi, tong awajul ka Abah mah, teukeun we japoe ieu ge bakal kaji ieu geura si Rawun mah. Heuheuy dedeh, sok aya wae ari Abah, cek Neng Mirah yang serikeun akina anu resep heureuy. Ari Bah Samad mah teu ngomong deui, ukur milu nyerengeh nurutan incuna. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, dina kaayaan kitu teu kanyahoan ti anggalna ujug-ujug jeleng-jeleng aya opat jirim anu daratang sarta ngabadega di buruan. Neng Mirah kacida ngarenjagna teteupna mencrong ka opat jirim anu jarangkung badag. Saha anjeun, aya kaperluan naon datang ka dieu? Parama Neng Mirah nembongkeun ka sieun anu pohara. Ari Bah Samad mah ngan saukur ngaret ku juru matana. Dewek datang ka dieu, tek mawa maneh, dikeun dijadikeun pamajikan Kang Gempur, dangkot dewek. Tembal salah saurang anu ngajega di buruan, anu tayalian anak buahna si Gempur. Ajuh, tong kitu atuh ajen, lamun si Nyai jibawa, meureun Abah eueuh batu deui nya, cek Bah Samad sembul mengis. Jeung domba we sia mah aki-aki peot. Tembal anak buah si Gempur. Kitu nate ditungtungan ku mere isyarat ka balad-baladna pikeun nyerek Neng Mirah. Teu kudu dititah 2 kali, jeleng-jeleng. 2 anak buah si Gempur agajeleng ka hareupeun Neng Mirah. Gep leungeun Neng Mirah dicekelan ku duaan. Anu saterusna setengah digusur ka buruan. Bah, tulungan, Bah. Cuk Neng Mirah tatara jalan hayang leupas. Ajuh, lepaskeun ajen, lepaskeun. Sing karunya ka Abah ajen, sing karunya. Cek Bah Samad tidak deku we nyekelan suku anak buahna si Gempur. Ngajadok sia kehet. Bareng jeung nyarita kitu, seak jebrot. Suku anak buah si Gempur ngajajak kana dada Bah Samad. Ajuh. Bareng jeung ngagoakna awak Bah Samad ngajengkang. Abah, cek Neng Mirah siga anu pohara melangna kana kaayaan akina. Aja dok sia, bisi dipodaran aki siana, cek salah saurang anak buah si Gempur. Nyenta ka Neng Mirah anu teu eureun jejeritan sarta tetara jalan. Bah Samad dengan saukur bisa humaragung bari muringis nyekelan dadana. Teu jauh ti eta tempat, rungah ringeuh 2 urang jajaka ngadedengekeun suara awewe anu keur jejeritan mementa tulung. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, Bah Samad nang karak bengkang
salah seorang anak buahna si Gempur neulkeun dampal sukuna kana dada Bah Samad. Bah Samad pupuringisan bari nahan dampal suku anak buah si Gempur sangkan teneken teuing kana dadana. "Abah, Abah!" cek Neng Mirah semu lemengis nyanyambat ka akina. "Hancang ini toy!" cek salah seorang anak buah si Gempur mere komando. Neng Mirah anu merod embung dibawa ku anak buahna si Gempur satengah digugusur indit di eta tempat. "Yumirah, Yumirah!" cek Bah Samad semu ngorondang sumambat kanu jadi incuna. "Seak, ciburon!" awak Bah Samad dijejak. Bah Samad anu geus aki-aki gugulitikan dina taneuh garing. "Abah, Abah!" cek Neng Mirah bekit terajalan. Hayang leupas tina cekelan dua urang anak buah si Gempur anu keur ngagugusur dirina. Bah Samad ngoneal deui kokorondangan nyampeurkeun ka Neng Mirah. "Bodaran we euy tuman!" cek anak buah si Gempur anu pangkolotna anu geus beak kasabaran. Teu tata pasini deui salah saurang anak buah si Gempur langsung mesat bedogna. "Siat!" dihembatkeun rek megatkeun beheung Bah Samad. "Abah!" Neng Mirah ngejari tarik pisan. Matana dipereumkeun siga anu teu wasa nyaksian kejadian anu aya di hareupeunana. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, tapi sameme eta bedog keuna kana beheungna Bah Samad teu kanyahoan ujug-ujug kolebat beuletak. Aya sora anu ngagoak lir satengah anu paur. Neng Mirah mukakeun matana breh ka tembong Bah Samad anu masih kene dina kaayaan kawas tadi. Kalian sirah masih kene napel dina beheungna. Tetela anu tadi ngagoak mah anak buah si Gempur anu tadi rek ngadek punduk Bah Samad. Coba basa saeutik deui seseukeut bedog rek antel kana punduk Bah Samad ngabalawer batu anu sagede peureup nanggal pisan kana tarangna. Anak buah si Gempur anu sejena katida rareuwaseunana panampona kabeh mencrong ka baladna anu keur humaregung bogor rentelan bari nyekelan tarangna anu ngadadak bencenur sagede endog soang. "Haha, tereh bagar sigana tarang teh Mang." Kadenge aya sora anu nyelengkeung. Sarerea ngagebeg ret kana datangna sora breh dua urang jajaka anu teu kanyahoan teuing iraha datangna. Anu eta jajaka teh aya lian ti Jang Aji jeung si Usup. "Kurang ajar, saha sia teh cicongok?" cek anak buah si Gempur kekerot nahan amarah. "Haha, kami uing Usup, ieu balad uing ngaranna si Rawun. Pangmolotot ka uing Mang, da anu maledog mamang mah si Rawun, cepat uing." Tembal si Usup kitu teh bari nepakan tak-tak Jang Aji. "Kurang ajar, bodaran oi!" cek salah seorang anak buah si Gempur mere parentah. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, dua urang anak buah si Gempur gancang ngalepaskeun Neng Mirah sarta sakilat marsat bedogna sewang-sewangan. Ari Neng Mirah salepasna tina cekelan anak buahna si Gempur teh langsung nyampeurkeun akina anu saterusna disangkeh asup ka tepas imah. "Mundur Sup," cek Jang Aji mere parentah ka si Usup anu ka tembong ngadareg-deg nempo tilu seseukeut pakarang anu pating gurilap katojo ku panon poe. Si Usup gancang mundur nyalingker kana tukangeun tangkal cengkeh. Ari tilu urang anak buah si Gempur maraju ngadeuketan ka Jang Aji. "Ye, cag heula nya hei."